urang teh diangkat jadi wali karasa numu tamat karasa bahwa urang wali sebab naon aya nu nyulusup ka jero hate teu bisa dibobodo teu bisa di naon gitu ngaranna dibohongi aya sesuatu nu asup sehingga beda ka diri urang kumaha tah bedana barang aya nu asup ka jero hate aju eta asupna teh model beda-beda jelema teh diasupan ku nur makrifat aya nu keur salat ge keur 2 rakaat awal biasa rakaat kedua biasa rakaat kedua katilu aya nur ilahi keur salat aya nu keur zikir baragus keneh tawa biasa aya nu keur ngala wudu keur wudu ditafakura asup marifat datangna ilmu marifat teh marifatullah eta teh rahasia Allah kumaha Allah bae merekna aya nu keur leumpang ieu mah keur leumpang asup ka jero marifat aya nu keur di warung kopi biasa pelayan susuna ka dulu biasa gitu. Nyana kadinya ngopi biasa tadi wali kunaon ngopi di dinya nya ternyata emang eta rahasia Allah pas aya nu keur ngedeng memesare pas aya nu keur sare ieu mah diberena keur sare dibere ku Allah impian roh urang keluar sanggeus keluar kapanggihlah sesuatu anu takjub ajib anu luar biasa mungkin kapanggih jeung wali mungkin kapanggih jeung ulama dan lain sebagainya hudang sare teh celecep hate teh beda gitulah nyelecep ka jero hate can kaharti cenah kiai atuh mal kaharti siapa aja yang potongan peda jinganan itu hati kuat ieu hate urang teh asa dicekelan hate teh asa dicekelan hate dicekelan hate teh asa dicekelan ku Allah teu menang ka mana aja kalau teh geus ulah ka mana dicekelan hate teh jadi Allah teh nyekelan hate urang ulah dibayangkeun belah mana Allah nyekelan mana ieu keur bahasa doang atuh kumaha ngomong atuh sehingga teu oyag-oyagan lantaran dicekelan ku Gusti Allah teu oyag ketika ayana naon teh lah nu kitu mah ayana ulah gitu enak ulah dicekelan ku Gusti Allah nyulusup nur ilahi marifatullah kesimpulanna nama ketika ma'rifat khoso halatun idza wasala abdu summi arifan billah khususiyah ngaranna aya anu terasa hate nu dicekelan aya nu terasa roh nu dicekelan tergantung kumaha tahapan-tahapan kawalianana sehingga nyana diraksa ku Gusti Allah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtuhu qultu ainahu wa udzulahu dan lain sebagainya lamun aing geus ngajagaan berarti seakan-akan aing nu jadi matana aing nu jadi ceulina aing nu jadi sungutna aing nu jadi leungeuna aing nu jadi sukuna kumaha aing bae jadi diraksa ku Gusti Allah urang mah kuari urang ye kan ngahaja urang mah hayang ulah neuleuh ka awewe mata urang nu berusaha capek urang embung ngadengekeun musik-musik lantaran cek tekad urang teh alatul lahwi alatul malahi teh haram teh istima'na nah kuari kurang berupaya
urang embung ngadengekeun capek tapi ketika Allah mah penuh ngaraksana Allah anu ngajaga anana ketika orang neuleuh cak Allah ulah dideuleuh aya musik wis ulah didengekeun aya nu ngomongkeun ulah didengekeun Allah teh nu ngajaga atuh urang hampang nu mata kurang mah selang layangan tek layangan ngaler ngidul kumaha angin nu mawa jeung kumaha dikenyedkeunana geus eueuh ikhtiar belani jeung geus malah ikhtiar tah nu mantak di dieu lah dipermasalahkeun ikhtiar teh ajang nempelkeun ganjaran kok geus teu make ikhtiar atuh wali mah teu hayangeun ganjaran emang wali hayangeun ganjaran atuh henteu kasiksaan sieun henteu kaganjaran teu hayang dicaritaan sorga gitu nya nama tuh keom bae sepira sorga teh mah damelan Gusti Allah lah jang naon aing mah mendingan ngeunyeun sorgana jadi wali mah geus eueuh ikhtiar lantaran geus eueuh jang nempelkeun ganjaran sebab di dirina geus teu hayangeun ganjaran teu embung siksa teu hayang ganjaran hayangna ka mana hiji we Allah aing mah nu nyieun al mudabbir wal musakkid wal muharrik eta bae jana mah nah geus eueuh ikhtiar eueuh sorangan teh kos kitu teh eueuh jadi ketika salat ge eueuh ikhtiaran Allah we Allahu akbar babacaan dan les we hese nyaritakeunana lantaran eta mah dicaritakeun ku kumaha ge moal bisa sebab tama rasa tah kuari geus aya ye di jero hate nurusup ka jero menang ti Allah atuh urang teh dijaga dedelean dedengean ucap cecekelan lengkah kabeh dijaga geus ngeunaheun hirup di dinya ngadengekeun suara jelema nu ngaji Al-Qur'an misalna geus lain make ceulik ahli marifat geus lain make ceulik lain geus teu kadenge ku ceulik henteu lamun aya nu ngaji misalna teh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadengena lain ku ceulik ku ieu ku sabulu-bulu. Ngeunaheun. Jadi teu puguh kadengena di mana teu puguh. Ngan ngeunaheun we ngeunaheun. Nu mantap kajureup bees. Ngeunaheun. Hese kos kitu mah lantaran rasa. Jadi urang lamun keur salat, misalnya kedatang ke waktu salat. Imaman maghrib atau isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim urang kabarna dibere ku Allah ngeunaheun lain sora imam model Muammar model Humaidi lain makhraj geus teu diitibar suara geus teu diitibar ngeunaheun wallahu alam eta rasa ngeunah teh kumaha hese nyaritakeunana lantaran datangna ge lain teh ceulik ngeunaheun teh sabulu-bulu bae ngeunaheun padahal mah lamun ceuk ahli qiraat mah salah teh babacaan. Salah teh babacaan teh. Mungkin madna, mungkin makhrajna salah. Tapi geus ngeunaheun bae, tah rahasia Allah teh datang ka kos kitu teh. Eta teh geus datang ngeunaheun. Jadi geus teu hayangeun nya lagi maca ge hayangna ngadengekeun bae. Lantaran ngeunah. Bisa ngabedakeun nya lamun geus kos kitu teh antara ieu sifat rububiyah nu ieu mah bogana sifat ubudiyah. Sebab nya geus jadi wali. Sanajan dikomentarkeun terus bae moal aya anggeus-anggeusna nu kos kitu mah. Dek nyampaikeun rasa mah moal bisa. Jeung beda-beda engke cara nu nyampaikeun mungkin si itu mah kalau boga rasa teh dek disampaikeun teh geuna carana kos kitu si ieu mah kos kitu. Nu mantap kitab wali beda-beda cara menyampaikeunana. Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali tapi metode eta mah kos kitu ihya kos kitu. Hikam mah kos kitu. Nah ieu menyampaikeun rasa, dek nyampaikeun rasa ujung-ujungna mah di ihya ge dek nyampaikeun rasa ma'rifat. Mencarana make metode lantaran aya guru kitu keneh kitu syahatu illah cara nyampaikeun rasa teh kumaha ieu supaya ka harti Gus Dur mah kitu cara nyampaikeun rasa jadi deuk nyampaikeun syariat make rasa eta teh tadi model kitu nyirorok kidul berjilbab tidak berjilbab eta deuk nyampaikeun rasa gitulah gaya-gaya manusia geus sampai ka rasa
engke keceplukan omong baik rasa teh kajen kukumaha ge bakal keluar baik ditahan-tahan bae kajen ditahan ge tetep bae bakal keluar urang mah lantaran teu boga dikemukakeun ge lain bae jadi beda mutiara nu aya nu asli dikaluarkeun bakal katembong sinar mutiarana tapi batur rawa bening kajen teuing diusapan bae ge emang sakikituna bae sakikituna bae emang teh menang gitu menang ngamodik menang ngitak geus bae sakikituna kajen kukumaha ge nah iyalah manusia nu geus boga rasa marifatullah bisa ngabedakeun si ieu wali si ieu lain di mana eta tuh kanyahokeunana hese nyaritakeun justru wali diangkat jadi wali teh ya ku sebabnya geus bisa ngabedakeun nu mantak engke nyana ngahiji ahli ma'rifat jeung ahli ma'rifat deui ahli ikhlas ngahiji jeung ahli ikhlas deui percis kos calo ngahiji jeung calo deui kajen kukumaha ge teu betaheun calo lamun teu ngahiji jeung calo teu betaheun jasa tukang korupsi ngahiji jeung lain tukang korupsi tukang maling pasti ngahiji jeung pamalingan deui kajen kukumaha ge kitu bae jadi sapa godosna nyana teh tangah hiji ahli marifat ngahiji jeung ahli marifat deui henteu kudu babarengan ahli marifat mah sanajan jauh nu hiji di Masik nu hiji di Magrib nu hiji di Malaysia nu hiji di Indonesia ngahiji kok bisa ngahiji sih atuh hese tah mah urusanna ruhani bisa ngahiji kapanggih di hiji tempat bisa ngahiji iring-iringan bisa ngobrol nyana sebab wali mah bisa ngobrol jeung Sohibul Makbaro bisa kapanggih ngobrol biasa sebab ahli Allah mah pan wali teu maot anak teu maot bisa dipanggihan teu maot kapan ulah boga sangka ranjeun kabeh jelema anu maot fisabilillah amwat bal ahyaun yurzaquna hirup di rizkian biasa berarti kan teu maot anak teu maot bisa dipanggihan lah ulah hese-hese ente ketas Isa kira-kira jam 12 ku make ka kuburan ge. Ka kuburan. Entena ulah make nanaon? Ulah make baju, ulah make celana, ulah make kaos, ulah make sempak sataranjang. Ka kuburan, kapanggih ge. Sebab setan ge neuleuh, wah batur aing ge. Jadi kapanggih ge setan jeung setan. Nyanana ge neuleuh ka nyana aing setan bareng. Emang jadi setan nyana ge. Sebab nu teu make calana mah setan. Kapanggih gitu. Mentak lamun aya jelema ieu maot. Misalna ieu jelema maot teh. Jelema maot. Haju ngaririwaan bae. Biasana nu sok ngaririwaan teh misalna nu tabrakan atawa tabrakan ge anu tara ibadah atawa nu gantung diri. Eta engke ngaririwaan aya bae tah di imah teh atau ka imah tatangga, imah tatangga. Babari teh pokos gitu. Ngaleungitkeunana babari. Kurang pas maghrib kadinya ulah make calana ulah make nanaon ulah sataranjang urang ka kuburan ngoser urang engke aya nyurucus cus tah didinya teunden ku urang botol slek botol diurut nyurucus nah, terus ulah ditendenan ulah ditutup guys, orang dek balik atau dek didinya baik subuh kira-kira jam 3:30 orang kadinya deui mulai jam 3 orang kadinya nyana balik kira-kira jam 3:30 atau jam 4 engke aya deui dirucus kadinya asup tutupan plek isukna malaya ngan carana urang kadinya ulah make calana sataranjang sebab nyana ge neuleuh tuh batur aing cak nyana batur aing tuh tapi lamun urang make calana bae kata moal wae manusia cek nyana keneh tah cek nyana lelembutannya ngomong lelembutannya cek lelembutan itu mah jelema sebab make calana lamun urang geus make calana tuh make kaos sataranjang oh itu batur aing cek nyana teh urang moal aman mantak nu sataranjang eta sebenarnya mah eta nu sekarang itu sebenarnya mah nah ieu urang teh ayangnya lelembutan teh sok ka kuburan kapanggih urang eta lelembutan ngan lelembutan secara umum ku ari mah lelembutan secara khusus urang na biasa kieu ngan lelembutan urang nana geus murni geus suci geus aya nur ilahian atuh bakal kapanggih geus urang jadi ka kuburan ge geus Assalamualaikum salam hei apa kabar baik-baik saja gimana di kuburan kabarnya baik-baik bawa oleh-oleh dong ke sini
ngobrol biasa urang jeung ahli kubur teh ngobrol tah eta lelembutan urang bisa ngabedakeun nah mantap ieu istimewa ieu cek Syekh atau ilah dina kitab hikam subhana man satara sitral khususiyah maha suci zat Allah anu nutupan kana rahasia sifat kawalian bizuhuril basyariyah kulahirna sifat kamanusiaan hiji jelema eta teh manusia dahar nginum sifat manusia sare sifat manusia numpakan pamajikan sifat manusia eta sifat manusia jang naon eta kos kitu tah sifat manusia dahar nginum sare jima jang nutupan rahasia Allah ternyata di jelema nusok dahar nusok nginum nusok jima orang ditendenan sifat rububiyah diasupan ku Gusti Allah ka jero hatena celecep ayalah sifat rububiyah jadilah nyana wali eta sifat kawalian teh geus aya sifat rububiyahan moal diangkat jadi wali nyana lamun resepeun keneh kana dunia moal diangkat jadi wali nyana lamun masih keneh ibadahna hayang katangen ku manusia butuh ka manusia jang ngalem moal diangkat jadi wali nyana lamun masih keneh aya ujub aya takabur berarti geus eueuh nanaonan di jero hatena nu ayangan sifat Allah doang nu aya teh Gusti Allah di jero hatena diberela marifat ku Gusti Allah eta marifat nu aya di jero hate hamba Allah nu diangkat jadi wali ditutupan ku sifat manusia dahar mah biasa nginum mah biasa maha suci zat Allah anu geus tutupan kana rahasia khususnya yakni sifat kawalian anu aya di jero hate dibungkus rapi ku sifat kemanusiaan jelema biasa tapi nu beda jero hatena kanyahoanana kumaha wa zahara Allah ngalahirkeun bi uzbatir rububiyah kana keagungan sifat rububiyana fi izharil ubudiyah dina ngalahirkeun sifat kahambaan lantaran nol jasanya na sifat kahambaanana benar-benar asli sifat kehambaanana setiap waktu sholat setiap instruksi sunnah setiap instruksi dan lain sebagainya kunyana sangat diperhatikan padahal mah manusia dahar nginum di jero hatena aya sifat kepangeranan rububiyah dilimpudan ku Gusti Allah dibungkus maka sifat basyariyah kanyahoanana keagungan rububiyah dilahirkan ku sifat kehambaan dirina pentingna tarasare di mana-mana nek datang waktu salat nyana geus siap-siap kemudian manehanana teu eureun-eureun maca Quran Imam Syafi'i imam maca Quran bulan Ramadan teh sabulan Ramadan 60 kali tamat sabulan Ramadan 60 kali tamat eta teh di jero salat di jero salat Imam Syafi'i bulan Ramadan di jero salat 60 kali tamat Masya Allah mual kaotakan ku urang sebab eta mah sifat rububiyah amrun khariqun lil adat dipaksakeun ge urang moal bisa kajen ku kumaha moal bisa tah mah sebab amrun khariqun lil adat baca Quran teh geus geus moal kaudag ku urang ku pikiran biasa hitung make per menit moal bisa kajen ku kumaha ge tah ieu lah geus aya rububiyah di jero ieu ngobrol ge geus lain jeung manusia jeung Gusti Allah melalui